Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu Maha Suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kabemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-11. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-11. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tompak dong dong tes. Saenggeusna Dewi Campaka geus teu katenjo deui. Harita an Dewi Guragiru marentahkeun para murid paguron sangkan mariksa jeung ngarawatan para jawara anu kareuna tatu di jero. Sedengkeun sawareh murid paguron anu sejena dititah beberes pakarangan anu acak-acakan awut-awutan. Sedengkeun an Dewi mah harita terus asup ka rohangan paguron. Di rohangan tengah gek manehna diuk ngampar samak bari gegeber hihid pikeun ngalelerkeun kacapena. Di salah sahiji bilik kapajang pedang kilat maya saling silang jeung pedang kilat beraja. Dua pedang pusaka warisan Nyilau harita ditetep menit telak naker ku Andewi. Bari pikiran Andewi narawang jauh ka mangsa katukang nalika manehna masih keneh diajar jurus tina buku catatan Laraspati jilid kahiji. Pedang kilat maya jadi saksi bisu mangsa manehna masih reurejengan jeung Den Jaka. Sapapait sama manis, pait peuheur dunia kajawaraan disorang kuduaan. Saling kedal eusi hate, saling paheutkeun janji pasini. Nyeh, Andewi ngagelenyu imut.
kahudang paninengan. Jorojoy keur kitu dina hatena aya rasa kanineng ka Den Jaka, asa sono hayang panggih. Tapi teu lila imutna pupus kaganti ku pasemon alum. Satitik cimata gancang disusut. Panon Andewi harita mencerong deui kana dua pedang anu ngadaplok dina bilik. Hatena ngarakacak pagaliwota. Geuning hese mangpalerkeun rasa kasono. Hese ngepeskeun bayang-bayang Den Jaka dina alam pikiranana. Beki hayang mohokeun hate ngadon beki ngait wae. Den Jaka beki deungdeuleueun na kongkolak panon. Teu nyangka janji anu geus pasini, anu geus paheut teh rungkad teu kabiruyungan. Den Jaka malah kawin jeung Nilam Kinasih. Kiwari Den Jaka geus jadi milik batur. Atuh sabisa-bisa Andewi kudu ngaikhlaskeun, kudu ridho kana papasten. Jodopati Bagja cilaka geus aya nu ngatur. Tapi hal eta kacida berat pikeun Andewi. Lamun ngikhlaskeun Den Jaka sarua jeung hayang ngageserkeun gunung tina akarna, beuki dieu ngadon beuki kumejot hayang panggih sono nu nataku ka hiji jalma anu ngaran Den Jaka. Andewi lumayan lila anteng ngumbar lamunanana. Gambaran-gambaran mangsa-mangsa bebarengan jeung Den Jaka jul-jol daratang nang kongkolak mata. Di lain eta Andewi oge asa nineung ka Mang Dayung. Sok kadang lieur ku tingkah polahna aki-aki peot eta. Kadang pikaseurieun, kadang pikakeseleun. Sanajan kitu Mang Dayung teu oleh ngahibur. Setiap detik teu oleh ngumbar gonjakan. Saeutik kedena Mang Dayung bisa meperkayaan di mana kerarungsing. Ku hal kitu Andewi jadi jorojoy, aya pikiran hayang nepungan Den Jaka jeung Mang Dayung anu aya di pabuaran. Hayang panggih jeung Den Jaka, katut Nilam Kinasih tur jeung Mang Dayung. Niatna lain hayang ngabaruntakeun rumah tangga batur, justru manehna hayang nganjang sacara miduluran. Lamun teh mah Nilam Kinasih keukeuh maksa manehna kudu kawin jeung Den Jaka, ku ayeuna bakal ditimbang deui. Teu juga baheula anu neutreg embung di P2 ngadon milih ngejat indit ngarelakeun Den Jaka hirup bebarengan jeung Nilam Kinasih. Tapi ku ayeuna mah sairing lawasna waktu, pikiran Andewi beuki dewasa. Kapikir ku manehna keur naon neutreg pengkuh dina pendirian ari ngakibatkeun balangsak hate nandangan kasedih kapapanjangan. Nu dipiharep hayang mopohokeun geuning kanyaataanna mah teu kitu. Rasa kacinta ka Den Jaka tetep taya laasna. Sanajan dihuru rasa timburu tetep kaasih teu kungsi sirna. Cung Andewi cengkat lalaunan, laju ngoloyor ka kamar. Maksudna mah erek kekedengan sambari ngareureuhkeun kacape. Ngan kakarek oge Andewi nepi lawang gebeg. Hah? Tetela jero kamar nyampak kayaan geus acak-acakan. Barang-barang anu aya di dinya geus amalaya, geus lain dina tempatna deui jiga tapak ngagalaksak jelema. Andewi lain deui kagetna. Nyel hatena amek tumeh aya nu kumaha wani geus asup ka kamarna. Seusik kamar dititenan tur dipariksa. Memang eueuh barang nu leungit. Ngan angger teu tarima kamar jol kayan kitu mah. Gedig deui Andewi indit nepungan para murid-murid paguron.
Telila torojol deui barang jeung 2 murid senior. Andewi nembongkeun kayaan kamar bari nyeleksek ku pertanyaan. Saha nu geus kumawani asup ka kamarna bari ngacak-ngacak. 2 murid pagoron mere jawaban teu rumasa jeung teu nyawa-nyawa acan. Sakabeh para murid ari taya idin mah tara aya nu kumawani asup ka rohangan utama. Komo deui ieu asup ka kamar guruna. Bari jeung bingung, Andewi sup deui ka kamar. Muka lomari nu salila ieu katutup rapet. Reket. Barang lomari dibuka, hiji kotak leutik nyampak ka buka tutupna. Pas ditenjo, hate Andewi langsung ngalenyap. Awakna ngaleketei. Nyaho isi kotak kayan geus kosong. Kalung permata giok geuning geus aya nu nyokot tina jero kotak. Rai beungeut Andewi, rai geuneuk rai pias. Rai ngahap ranjug napasna, kahuru ku rasa amarah. Pikiranana ngira-ngira saha jalma nu geus nyokot kalung giok. Anu pasti lain jalma sambarangan, sabab bisa nyokot sacara rencepan tanpa katohian. Harita Andewi ngajengkat deui kaluar kamar. Pikeun nyokot pedang kilat maya. Geus kitu biur. Andewi ngabiur lumpat ke arah ngaleosna Dewi Campaka. Sedengkeun di tempat anu rada jauh ti paguron Kidang Laya, harita Dewi Campaka geus kasampak, geus babarengan jeung saurang nini-nini. Beungeut nini-nini rawun karicut, awakna geus bongkok bari nyekel itu. Dina leungeun si Nini katenjo kalung batu giok keur cepeng. Atuh eta kalung pesong diasongkeun ku si Nini, tuluy ditampanan ku Dewi Campaka. Nyanggakeun kalungna endoro Nimas, cek si Nini ku sora anu semu peuran. Antukna kula hasil oge menangkeun ieu kalung giok. Harita kalung giok ditimang-timang laju diteuteub telek ku Dewi Campaka. Nya kudu kitu hayang nyokot kalung di leungeun Andewi murid Laraspati. Memang kudu kitu carana. Kudu make siasat licik. Lamun teu dilicikan mah tangtu rada hese eta teh Nimas, cek si Nini. Nya sih. Padahal sebenarnya kula hayang ngasaan heula tarung jeung si Andewi Nini. Kula penasaran nepi ka mana kaluhungan ilmu pedang kilat maya teh. Sabenerna Dewi Campaka hanjelu hate dumeh teu sempet tarung heula jeung Andewi. Kasedek samporet waktu ku si Nini anu geus hasil maling kalung giok di kamarna Andewi. Endoro Nimas, kurang teu perlu meakeun tanaga jeung waktu. Lamun hayang nyokot eta kalung, teu perlu tarung tutumpuran, cukup ku siasat. Barina oge Nini nyaho kumaha hebatna jurus pedang kilat maya. Nini nyaho pisan Endoro Nimas. Mi banda nya Endoro Nimas teh mi banda ilmu luar biasa. Tapi sok sanajan Endoro Nimas boga ilmu luar biasa, teu gampang kitu wae lamun hayang ngelehkeun si Andewi murid Laraspati, si Dewi Pedang Kilat Maya. Nya soal eta kula paham Nini. Si Andewi memang linuhung, sanggup ngancurkeun tali sutra jiwa kaula Nini. Terus kumaha ayeuna cara muka Rusia dina eta kalung Endoro Nimas? Ku kasat panon memang teu katempo
di mana Larasapati nyimpen Rusiana. Tapi kula yakin Larasapati ngaguratkeun arah tempat sakera dina ieu kalung nini perlu cara khusus pikeun urang ngabukana. Tandas Andewi, punten, tandas Dewi Campaka pinuh kayakinan bari tetep ngilikan ngabulak-balik ngagular-gilarkeun batu geok. Nah perlu urang mulang heula ka Gunung Tidar Endoro. Urang nalungtik batu giokna di ditu supaya nyalse jeung tenang. Cek si Nini. Resikona gede nini lamun seug urang mulang heula ka Gunung Tidar. Si Rubaya Lembulawe pasti ngadatangan mun nyaho kalung giok aya di urang. Si Rubaya Lembulawe moal nyahoeun soal sakera. Eueuh urusan manehna mah jeung hal eta. Anu diudag ku si Rubaya Lembulawe iwal kalungguhan jawara nomor wahid sanusantara Nyimas. Ari kitu namanya nini nu nyaho soal kalung giok iwal pihak urang wungkul, pihak sejen timbang nguda kapangkatan tanpa nyaho jeung apal kana Rusia nu aya di balik kalung giok. Oh, kira-kira si Andewi apaleun henteu lamun anu nyokot kalung giok teh nini pedah parentah ti Andoro nyahoeun moal kira-kira na Nyimas. Pasti apaleun. Kula yakin si Andewi lain jelema bodoh. Manehna pasti geus boga ijiran saha nu geus nyokotna. Malahan ayeuna pasti manehna keur ngudag-udag urang. Terus kumaha ketak urang ayeuna satuluhina Endoro Nyimas? Tanya si Nini. Pikeun sementara mah urang ngahindar heula. Yakin si Andewi keur nuju ka dieu keur nyusud laratan urang. Nyahayu atuh Endoro. Ayeuna mah urang nyingkah, urang kabur heula. Bisi kaburu ka susud manten laratan urang. Geus sapuk kitu mah. Harita duanana tuluy ngabrelesat. Ninggalkeun eta tempat. Memang teu salah sababaraha heuleutan tidinya. Antukna Andewi jol anjog ka eta tempat. Laju ngajanteng rurat reret merhatikeun sakuriling bungking eta tempat. Kurang ajar. Nah kamana cenah mangkluk leosna. Sengit kembang campakana mah masih ngulibek di dieu. Jika nama si Dewi Campaka can lila ninggalkeun ieu tempat. Andewi gentak muka ilmu kaseuketan panenjona. Aji Sutra Netra gancang dibuka terus diiderkeun ka sakuriling bungking eta tempat. Bubuhan Dewi Campaka jeung si Nini geus jauh ngejat ninggalkeun eta tempat. Jadi Andewi teu bisa nangkep kehadiranana Dewi Campaka. Sanggeus lila Andewi ngulik bak di dinya. Dina waktu wanci geus nyedek pasosore. Andewi karak balik ka paguron Kidang Laya. Leumpang bari ngalenghoy, asup muru karohangan utama. Pedang kilat maya diteundeun deui dina tempatna. Gek Andewi tuluy diuk ngalungsar di barung pasemon muarung kawut, bingung, ambek, kesel, pagalo dina hatena. Teu nyangka ari Suganda si Campaka lain jalma licik. Ngahaja meureun manehna mancing perhatian supaya aing balanga tayohna aya jalma sejen ditahan si Dewi Campaka
nyelandap asup ke kamar aing, ngabangsat kalung giok ditinggal guru aing. Nu jadi kabingung pikeun Andewi lain soal leungitna kalung giok wungkul, manehna oge apanan menang papadon ti Kisarang Demit supaya buru-buru pikeun neangan laratan buhun sakera. Karena pikiran Andewi pasti rungsing mana nu kudu dilakukeun ti heula, nah ngudag Dewi Campaka atawa neang laratan buhun sakera. Eueuh deui carana ieu mah. Iwal ti aing kudu nepungan heula ka Kang Jaka. Lumampah ka pabuaran pikeun neang laratan sakera. Biheung kapanggih ku sorangan. Perlu bantuan ka Kang Jaka ieu mah. Ditambah Kakang Jaka putra Nyi Guru. Jadi seeutik gedena Kakang Jaka bakal aya bong-bolongan enya. Aing mending nepungan heula Kakang Jaka ka pabuaran. Kitu katandesan Andewi. Gilig rek nepungan heula Den Jaka supaya bisa dipenta bantuan. Cag kayaan Andewi urang tinggal. Ayeuna urang kocapkeun langlang jagat Bajing Sudraji anu lunta ti lembur pabuaran sejamiang pikeun nuju ka imahna Ki Panca. Harita Bajing Sudraji geus anjog nepi ka imah Ki Panca, salah saurang sobat baheula waktu dirina masih lalagasan. Ki Panca salianti masih rerehan kula warga Pajajaran, manehna oge jadi lurah di lemburna. Kadatangan Bajing Sudraji ka tempatna Ki Panca tayohna meunang panarimaan di luar sangkaan. Manehna jol ditingker ku puluhan jalma bari pada marawa pakarang, sebagian aya nu kaijir jawara. Salah saurang tutunjuk bari nyarita ka Bajing Sudraji. Hampura gisila, ku ayeuna-ayeuna Ki Lurah Panca teu bisa narima sema, hampura. Ke. Nah aya masalah naon? Nepi ka Ki Panca teu bisa narima tamu? Tanya Bajing Sudraji. Pokona Ki Lurah Panca teu bisa narima sema. Komo ka jalma anyar pinanggi kawas Kisila, hampura. Hapunten, pami abdi saanggalna teu terang soal eta. Mung punten pangwartoskeun ka Lurah Panca. Abdi angling Bajing Sudraji, hoyong tepang ayeuna pisan kitu. Perdih Bajing Sudraji. Ai. Nah teu jelas gitu anu bieu ku dewek diomongkeun Kisila. Yen Ki Lurah Panca moal bisa narima sema rek sawe oge deuleu, titik. Duh, hapunten Kang. Sakali ayeuna abdi meredih ka Akang. Cobi pangwartoskeun ka Ki Lurah Panca. Abdi angling hoyong tepang. Anjeunna pasti apaleun ka abdi. Nyaan bedegong di bejaan teh. Cek dewek Ki Lurah moal bisa deuleu. Boa salila ieu anu ngabinasa rerehan Prabu Siliwangi teh ilaing beureun. Hah? Kumaha Kang? Asa teu ngartos kumaha? Bajing Sudraji beuki bingung teu ngarti ngadenge omongan eta jalma. Bajing Sudraji pasti bingung moal ngarti naon maksudna soal ngabinasa rerehan Siliwangi, ditambah dirina bisa katuduh teu pupugu. Sok akon-akon Kisila mah didinya keukeum maksa yang panggih jeung Ki Lurah justru matak nyurigakeun ye. Boa Kisila teh mangrupakeun mangkelukna anu geus mateni jeung ngabinasa setiap rerehan Siliwangi. Tembal pawakil nu raya didinya. Leres kuring asa teu ngartos kumaha maksudna.
memang ieu teh aya kajadian naon dugi ka nyebatkeun rerehan Siliwangi aya nu ngabinasa. Halah, sok api-api di dinya mah. Dewek saparakanca moal gampang katipu kitu wae. Si lain ka dieu pasti moal maksud teu hade ka Kilurah. Bener teu? Sing sumpah demi Alek Kang. Kuring datang ka dieu wireh aya hal penting anu kudu dibadamikeun jeung Lurah Panca. Teu maksa nu sanes-sanes. Upama ku ayeuna Kilurah teu tiasa ditepangan, teu sawios. Kajen abdi mulang deui. Ningali galagat piributeun Bajing Sudraji si jawara tanpa tanding milih ngelehan. Leuwih hade nyingkah tibatan ribut salah paham. Datang kadinya lain neangan diributan, tapi bubuhan. Aya hal penting anu kudu ditanyakeun ka Ki Panca. Dirina oge teu hayang nembongkeun kadigjayaan jawara nomor wahid hareupeun jalma basajan. Ngatakan manehna ngelehan rek balik. Satadina Bajing Sudraji rek malik ngaleos. Ngan ujug-ujug curelah jeleng-jeleng. Langsung Bajing Sudraji ditingker di pegatan jalana. Aya meureun kana 40 urangna warga nalingker ngulilingan Bajing Sudraji bari sreng. Kabeh pada meresat pakarang tuluy di alabar. Hei, maneh teu bisa ngaleos kitu wae deuleu Sila. Ulah kena-kena dihulag pikeun nepungan Lurah Panca. Terus sangeunah narek ngaleos indit ninggalkeun ieu lembur sia. Sentak salah saurang. Nilik kayan kitu geus kaijir. Tarung geus moal bisa dihindar deui. Pasti bakal aya kaributan. Sabenerna Bajing Sudraji bingung ku sikap jalma-jalma di dinya. Ongkoh nyaram nepungan Lurah Panca, tapi manehna rek balik dicaram. Paling hoream mun geus nyang hareupan kayan kitu. Nyang hareupan jalma atah jadi matak serba salah. Dilawan kumaha, teu dilawan bingung. Mun dilawan teu wasa ari kudu nyieun cidra jeung tatu. Komo ieu ka para anak buahna Ki Panca salaku sobat manehna bari masalahna ukur salah paham. Mun dititah milih mending keneh tarung dihurup ku 100 urang jawara jadi puguh bisa laluasa tarung taya beban. Sabot Bajing Sudraji keur ulang kitu teu kanyahoan. Yuhut. Hiji pakarang nyeak ngabongohan rek ngalasirah. Katempo bedog ngakurilap nyewuk matak paur anu nenjo. Sia kurilap belentrang. Teuing kumaha kajadianana pakarang anu dihembatkeun teh jol ngabelentrang tuluy ngacleng lir dipapag ku kakuatan teu katara. Jalma anu nyerang tadi nyampak geus ngacarigjeg bari muringis nyepangan leungeun anu karasa komper. Pakarang anu meceleng ragrag kana taneuh bari geus milai ngebul miluluhan. Mun seug aya nu nyekel deui eta pakarang dijamin bakal ngagurubug jiga kasetrum. Saurang oge eueuh nu bisa nangenan kumaha kajadian sabenerna. Tapi lamun leuwih ditengetan dampaleungeun Bajing Sudraji katempo ngelemeng jiga tapak dipake nakis. Memangnya di luar kemampuan panenjo jalma nu aya di dinya. Hembatan bedog tadi secara leplek ditakis dibentar lebah sisina ku Bajing Sudraji. Sakitu oge pikeun Bajing Sudraji masih kaitung kalepasan. Satadina eueuh maksud kitu. Ngan replek we bubuhan dibongohan. Daya gerak Bajing Sudraji anu teu bisa katanganan ku 40 urang. Jadi perbedaan ajen tahapan antara langit jeung bumi. Sanajan masih bingung ku kajadian anu cikeneh lumangsung. Kalawan teu pikir panjang deui. 38 urang sesana kabeh kompak maju narajang pada nyarabetkeun pakarangna masing-masing.
nyascer ngahurup ka Bajing Sudraji, ngurung ngalasa kujur awak Bajing Sudraji di setiap arah. Serepet hus curela jeleng. Tapi dina kayaan keur kitu atuh ari ujug-ujug sora soang geus kadenge. Kulantaran sora soang geus kadenge geus deukeut geus moal bener. Atuh ku kitu ku kieuna ieu dongeng urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.